Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana. Urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kesehatan sareng kebersihan lingkungan teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Contoh anu sanesna, urang kedah micen runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae. Batuk atawa bersin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan diri urang. Sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, urang kedah soson-soson maresihan diri urang, sorangan tina sagala kotor nu aya, bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani. Upami maresihan ku kotor jasmani, urang teh kedah minang mandi, maresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun penyakit di diri urang. Tuluy kumaha lamun bade maresihan kokotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul. Tapi urang kedah ngagerakkeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri urang. Hadirin sadayana, cekap sakitu pidato tentang kesehatan ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.